Bismillahirrahmanirrahim. Kacaritakeun dina hiji hadis qudsi, dina hiji katerangan hadis qudsi anu hartina hadis qudsi nyaeta dawuhana Allah Ta'ala anu disampaikan ku Kanjeng Nabi melalui ilham atanapi mimpi na Kanjeng Nabi. Berbeda jeung Al-Quran, eta oge ngarupakeun dawuhana Allah nu matak disebut kalamullah. Ngan aya perbedaana antara Al-Quran jeung hadis qudsi. Naon cenah? Ari Al-Quran mah lafadzna ti Gusti Allah, maknana oge ti Gusti Allah. Cara turuna melalui malaikat Jibril. Terus maca Al-Qur'ana ngarupakeun ibadah anu diganjar. Ngamalkeunana oge ibadah, nyebarkeunana oge ibadah. Jadi maca Al-Quran mah boh ngarti boh henteu kana eta hartina tetep diganjar lantaran ngarupakeun ibadah. Namun ari hadis qudsi mah nyaeta dawuhan Allah, makna nama ti Gusti Allah, tapi kalimat nama ucapan nama ti Kanjeng Nabi. Turuna melalui impen Kanjeng Nabi atanapi oge ilhamna Kanjeng Nabi. Jadi ari hadis qudsi mah henteu melalui malaikat Jibril, tapi langsung ke Kanjeng Nabi melalui impenna. Terus ari hadis qudsi mah di samping lafaz ti Kanjeng Nabi tapi maknana ti Gusti Allah, maca hadis qudsina henteu ngarupakeun ibadah seperti maca Quran. Ngan memahami jeung ngamalkeunana eta ngarupakeun ibadah, nyebarkeunana eta ngarupakeun ibadah. Ta etalah hadis qudsi. Disebut hadis qudsi kulantaran dawuhana nu maha suci. Al-Qudsi eta hartina asmana Allah, eta Al-Qudus, dinisbatkeun ka asma Allah, Asmaul Husna Al-Qudus, jadi disebut hadis qudsi. Aya deui hadis nabawi. Ari hadis nabawi mah nyaeta hadisna Kanjeng Nabi, dawuhana Kanjeng Nabi, lafadzna ti Kanjeng Nabi, oge maknana ti Kanjeng Nabi, ngan intisari tina wahyuna Allah. Hadis nabawina engke aya hadis qauliyah ucapan Kanjeng Nabi, aya hadis fa'liyah atawa fi'liyah nyaeta pagawean Kanjeng Nabi, oge aya hadis sukuti atanapi disebut hadis takririyah, hartina pangantepna Kanjeng Nabi ka para sahabat. Jadi lain ucapan Kanjeng Nabi, lain pagawean Kanjeng Nabi, tapi sahabat pernah ngalakukan hiji perkara, Kanjeng Nabi henteu nyarek oge henteu nitah, tapi pangantepna Kanjeng Nabi eta oge ngarupakeun
hadis ta etalah hadis qudsi eta hadis nabawi. Lamun hadis qudsi mah nyaeta hadis anu disenderkeun ka Allah nu Maha Suci hartina dawuhana Allah. Nah kacaritakeun dina hiji hadis qudsi.